Punten, abdi bade nuhunten waktu keur ngawawancara Mamang. Mangga sok. Parantos sabaraha lami Mamang Ka usaha ieu Di untuk 4 tahun. naon alasan Bapak muka usaha ieu? Keur nyangan nafkah we. Naon wae leueutan anu diical? Ieu unggul jajanan anak sekolah. Iraha Bapak muka usaha ieu? Ukur 2013-an. Biasa henteu meuseun leueutan kanggo acara. Biasa. Kumaha carana? Kan aya nomor handphone. Oh. Mamang ada meleueutana nyalira atau aya anu ngabantos? Aya nu ngabantos pamajikan. Oh. Kumaha aya hambatan henteu dina ngajalankeun usaha ieu? Alhamdulillah lancar-lancar wae. Hatur nuhun geus ngalowongkeun waktuna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.